nyata disebutkan syukur karena nikmat anu dipastikan ku Gusti Allah. Naon cenah atuh ari hartina syukur teh nyata netepkeun hiji perkara, netepkeun nyata nikmat anu geus nyampa, netepkeun nikmat anu geus aya, netepkeun eta teh. Kadang-kadang eta nikmat bisa leungit ku sabab teu ditetepkeun, dibeungkeut ku eta syukur. Jadi netepkeun nikmat anu geus aya jeung bakal ngadadikeun wasilah hasilna nikmat anu can aya. Mana atuh nikmat anu geus nyampa? Tah urang teh kudu syukur ka Gusti Allah peda urang dipasihan yuswa. Dipasihan yuswa. Wa ayana yuswa ruh anu aya dina jasad urang karasa nikmat teh. Nikmat teh sedangkan rumah tara marentah kana naon, kana kaawan hungkul marentah kana kasa